Halo doang nama yo. Jaga nih mahnya. Aing dek ke kebon, macul-macul kebon teh melak-melak naon tah. Ih, Mak. Atuh yang minta duit heula, Mak. 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 Naon dia? Minta duit heula aing, Mak. Mak, atuh minta duit heula aing, Mak. Ada ulun jeung si Mamay. Minta duit segala macam. Gue yang kayak kebon di dek barang iya, barang siar jeung dahar, dek melak segala macam. Terus ku Mama aing janjian mah jeung si Mamay, Mak. Itu tuh dia, burung mulung rongsokan, mulung kalapa udah jual kan itu. Maknya Mak banget nu kasep ki mulung rongsokan, Mak. Cah, beungeut kasep di mana baru rombengeun kitu ge. Geus teh keur mending ngilikan tuh betul rongsokan tuh. Rongsokan tak kalapa tah lah. Saya mau ke kebon. Bodoh aing mah dek ngorehan aing mah na lamari. Juga aya 2.000 tah 5.000 lah. Pelit. Tem, ulin yuk. Tem, woi. Ih, si molor bae dia, heuy. Tem. Non siong ih. Udah keur kokor yong dia mah. Bukan naon dia. Tanah kue kieu sore. Jangan duit maing ang yong. Maing mah sorangan. Duit teh samun-samunikeun bae. Ih, dia meningkan usia haji urang, Tem. Kita masuk ke loba ti taeun dia. Saya teh keur nyeun kanang kotok di. Bener dia yong. Beuh, bisnis ini gede ieu mah yong. Hayu geus ka imah yuk yuk. Yuk. Geus Tem, dia nu ngolona nya. Siap ayo. Mana ya jelmanya? Aing nek ditanya si galon ya. Aing keur nyeun kandang kotok ya. Mana jelema? Tem, tuh dia si haji kebeneran cek aing keur mau galon. Wah, bener. Santap yong. Ih, lumayan bisnis. Beneran ya? Tem. Aing ieu non nitip misi galonnya. Siap Ci. Mana galona? Lumayan. Non nyokot dompet aing ieu. Aing mah yo nitagi ngisi galon yo. Atuh heuh Ji, pan eta meureun duitna dina dompet. Sanu nitah ngudag copet. Beli galon tah. Beli galon ka ditu tuh. Kumaha yong ngomong sih mah jong? Iya. Ahai mau beda. Sih mah kudu dibaikeun atawa orang asal bae ngomongna. Dan hang diciwit Ji lain. Dan hang diciwit. Oh, ngomong tiker tadi. Aing ge yong. Naon? Ya. Buyong 50. Eta we, ngisi galon ka ditu. Siap. Geranya, soalnya aing keur nyeun kandang kotok ieu. Siap Haji, siap. Woi, kembali nak, Santo kembalian. Bodoh amat, dipakai jajan. Borak, beli galon di nu ojan gitu nya. Hoi, bener, di nu ojan mah bersih. Apa dia Tem? Gitu dia. Yong, mana dia yong? Iya ya tah. Bayar uang galon. Gitu. Atuh mending eusian CGDB dia Tem. Eta tadi cigadueun. Yong, teu kapikiran ku aing. Saya teh moal kunaon si haji mah. Jaherang ieu cai gede ge heuh. Heeh, di lumayan pan duitna jeung urang kabeh beakeun. Woi. Duitna pake ulin yuk. Hayu, Antar aing ka si Mama nganjang. hayu. Bener. Heeh. Sugan ki aya si Irma di ditu. Siap, hayu. Oke. Ayo urang ka cai gede lah yuk. Kieu orang hidup sorangan.
hirup susah. Salah kita boga. Hirup tegablag. Aing macul sorangan, ngebon sorangan, nyarjeng dahar sorangan bae. Ini sarardi amat hirup aing ieu. Boga anak hiji-hiji lagi. SMP kene. Kan bisa gawe-gawe acan aing mah hirup meni eueuh mantuan kieu lah. Harulat aing mah Gusti hirup ieu sebenarnya mah. Carat aing mah hirup sebenarnya mah ieu aduh. Jamal can anggeus. Kemana dia? Kacai gede, Mak. Dek naon dia? Kacai, mau galon. Iya, Mang, isian galon kacai gede. Tem dia duitna. Mah dia mah juri duit. Malah endah dia. Mah dia mah pasti cekan. Naon dia tak juri duit. Sabar aja coba dulu. 2000 mah. Coba nempak. Oh dia. Aing mah ulah di. Buka duit 50.000 ge. Jeung di galon di aing. Kan cek galon lagi nek desain kocai gede. Mau lah, Mak. Mah di. Nges anjing meuli lauk ya asal. Aing ge teh mah dia mah aing. Ya iya, Yong nyokotna asal bae. Kumaha Yong? Aing. Mah dia mah cek aing ngejuru duit. Mah dia mah aing. Terus kumaha Yong? Kuar Yong. Tinggalkeun beng geus galonna di dieu. Masa jauh duitannya? Di aing duitna dicokot ku mah dia. Nang geus ayo. Tinggal dia saja ieu. Ulin teh jadi beh aing. Weh, galon aing ieu mah Wah, bener nih galon aing. Sutem kemana ya? Aing katipu mah Sutem. Gerak ku aing utem galon kepanggih dia. Wah. Aing, Mak. Nuku asep ki mulung sokan, Mak. Asap gimana, Bu? Action. Nyengir. Fokus. Action. Gor. Lewat. Ini ngomong. Action. Mana? Anjing ngirlan foto. Yuk. Action. Action. Atuh mending kayak atuh mending we. San, Isian gal. Saweran gitu. San. Waalaikumsalam. Ya iya. Galon kepanggih dia. Wah.